Wih, Lujeng Enjing. Ayeuna beribadah masih di Pusaka Nagara. Ieu salah sawiosna makom penyiar agama Islam kapungkur. Ieu sadayana tanah makom sadayana. Bapak punten Pak, ari anu tadi teh anu di teh nu Bapak uninga sawe Pak. Anu dipalih di teh. Ayah Nurjaman. Ayah Nurjaman. Solehudin. Japar Sidik tau pembi Japar Sidik mah terus rada uninga soalnya mah kan mungkin tos seueurnya tiap tempat aya mung di dieu mah misalkan aya anu film atau kumaha gitu eta mah uhun. Upami aya tadi orang Cina Pak, orang Cina teh Di sebelah bawah di oh di ditu aya. Oke, saudara aya anu Raja Galuh naon tadi teh kesempatan teh. Tidak anu Dahyangan teh sana teh. Hah? Di Dahyangan teh. Kayak Dopara. Gopara. Gopara. Aya nu nyebat Dopara. Da mainan anu kitu mah simbol da. Mohon. Nama asli nama Dopara kemenangan, Dopara ampun. Terus Da Galuh. aya asli nama tuh Pak. Nami ada ingat deui. Aya asli nama. Anjeunna di kawinan dipingpin ku ka Dopara nganduka di mana? Ai hiang nama, dang hiang nama aya di dieu. Ari nu tos di keramik Pak, saha saudara nu paling dia nu tos di keramik? Anu di makam dalam uang sajuda. Oh, eta mah tos di keramik saudara. Oh. Kami ku sana sampai na keturunan. Mohon. Kan ku di Semarang teh rada. Ya mohon. Emang jantan kirang ai kapungkur teh sadaya tanah makam sadaya paling dia teh. Termasuk ieu sakolanya Pak. Sekolah oge makam Lapang oge nu dihandap. Ya Allah ya Rabbi. Tadi mah iya luhur gitu. digali gitu. Berarti teh nama sadar ieu hampir nya. Digali gitu. Upami anu lebak eta makom deui eta. Uning nggak Bapak eta sa? Manawi kadampak. Ada pilih tangan. Pilih lepatnya. Aya nu nyebat mah. Nyebat mah mohon Jabar Sidik kan ieu. Oh, anu misah. Mohon. Kalau malam dan sejarah. Mohon. Temuan. Sareng kan memang Pak ari anu sepuh kampur mah kadang kala anjeunna nu alim nyalira. Nging yang gitu. Iya, Mohon. dikenal gitu. Ya, meureun Keluarga yang kan Pak. Beten ieu. Beten kawal. Ya sadayana teh sabaraha ratus meter Pak? 300. 300 Sareng sakola. Wong sekolah perlu tanah. Kemudian Jantan para wargi pas dina tangka kaung ieu ya, dina tangka kaung ieu. Makom teh paling dia teh. Oh, upami dibersihan teh makam sadaya teh, makam sadaya. Malihan sanes makom leluhur. Tak aya tah buktosna tah aya awi ampe tah. Antos langka eta teh kan ciri teh kapungkur geunan. Eta aya nu katingali batunan teh Pak dihandap dinya. Aya. Tadi dia ge aya seur tah. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahla diyar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Oh, mohon tah ieu teh ieu ciciren itu ya tangka ieu. Oh, mohon tah. Ya Allah. Eta batu tah uhun. Wah, ieu pami kabuka Pak uhun ieu ya. Pami bersih nu ieu ya. Apa unit biasa di Insyaallah ka sareng desa bae tambah bisi di bersihan mah ada suaranya aja itu rumah. Ai di rumah mah mohon. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum. Itu masih daerah makom. Itu batu tuh ya Allah. Udah ngajajarkan apa? ada dileletkeun. Ngajajarkeun sadaya. Masih nyusun kene di Masih balik nyusun dia mah. kene. Mung lami-lami ka
bukan lah kayak zaman lah itu Pak. mohon. Pada iya dah pada seperti itu ayah deh. Tadi iya dah. Ini kakawung. Dinya anu masih di kampung Gurnagan di arek-arek. Di mana tadi orek modelnya? Karena di pacul-pacul Dari lah. Selatan. Oh, jadi mah Jati mah. saya ayah jaranten jajantenan. Karena di tuari ya modelnya.